Pengajaran Basa Sunda pikeun murid SD kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bu Yeni dina pangajaran basa Sunda. Salami satahun kapayun, hideuk diajar basa Sunda sareng Bu Yeni nya. Aya buku basa Sunda midadami kangge kelas 5. Di lebetna aya 8 pangajaran atanapi 8 bab. Kangge semester kahiji mung aya 4 pangajaran, nyaeta pangajaran kahiji temana tentang kaulinan barudak. Pangajaran kadua peristiwa dina kahirupan. Pangajaran katilu temana hirup rukun sauyunan. Pangajaran kaopat temana sehat teh penting. Nah, eta diantawisna pangajaran anu aya di semester kahiji. Nah, lebet ka pangajaran kahiji anu temana kaulinan barudak. Di dieu aya di halaman kadua. Tugasna hideup maca bedas anu judulna Ulin Boy-boyan. Nah, pancen hideup baca heula bacaan Ulin Boy-boyan ieu dugi ka dieu, dugi ka halaman 4. Saatos dibaca, hideup ngajawab pananya. Di dieu aya nomor 1 dugi ka nomor 8. Ngajawabna nyeratna tiasa diserat di dieu langsung atanapi diserat di buku tulis. Saatos ngajawab pananya kadalapanana, pancen hideup kirimkeun tugasna via WA Bu Yeni. Wilujeng ngerjakeun kangge kelas 5A sareng 5B. Cing sumanget ngerjakeunana nya, cing sumanget diajarna, diantos oge tugasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.